Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadharra'un. Wallahu a'lamu bimaradi wa ma arsalna lan larana ngutus susun agung pikaryatin ing dalam nagara min nabiin ing nabi suji pagkazabuhu maka nagarakeun ya qaryahu ing nabi illa akhadna angin ngaleping sun sadaya illa akhadna angin nyiksa ingsun agung akhadna tegese nyiksa ingsun agung ahla ing ahli qaryah bil ba'sa'i kalawan kapakiran kasusahan syiddatil pakir tegese sadad pakir wad-dharra'i lan kamadaratan al-maradi tegese gering la'allahum manawa ya qarya yadra'una iku kang DPDP ya qarya kabeh tadallaluna tegese narima hina ya qarya kabeh payu bingung maka ngimankeun ya qarya kabeh maksudna ahlu majaz mursal majaz bil halbi baddalna makana sayyiatil hasanata dharra thumma baddalna makana sayyiatil hasanata ta'afu wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون والله alam bimarad summa badal kari-kari ngagentakeun isun agung autoina tegese ngawekeun isun agung mubing karya makana sayating panggonan ala azabi tegese siksa alhasanata ing kebecikan al gina wasiata tegese kasugihan lan sehat ata'afu malamalake ya qarya kabeh kasaru tegesake ya qarya kabeh wa qul nucap ya qarya kabeh kufran nikmati kena ala kufur kadua nikmat ngucap ila padukun mazhabana temen ngenani pirang-pirang bapa ingsun sadaya ad-dharra wa pakamadharatan wasraulan kasenangan kamamasana kaya oleh ngenani ya kaya bayang kang ngenani ya mana ingsun sadaya wa hadhi adatu darilan utawi ikilah iki dharra wasaroma iku adat zaman walaysat diukubatin lan orana ana ya dharra lan saroma iku tetep kalawan siksaan minallahi saking Allah pakunu maka ana sira kabeh alama antum alaih iku tetep ingat sebarang kang utawi sira kabeh iku tetep ingat magala ta'ala ngadawa Allah ta'ala fa'akhadna ing lepat ba'akhadna maka nyiksa isun agum ing qarya bil azabi kalawan siksa bagdatan ale kaget pajatan tegese kaget wa hum la yasurun ale utawi ya qarya kabeh iku la yasurun warana waruh ya qarya kabeh yakti maji'i qablahu kalawan waktu tumekane ya azab ing dalam sadurunge maji Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah
umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken umat Kangjeng Nabi Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman Rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina. Teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil basa'i asyiddatil faqri. Kesempitan, kesusahan, sangat susah. Wadarra'i jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu. Ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut inkar, ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia. La'allahum yatadarra'un, la'allahum yadarra'un. Dibere susah ku Gusti Allah, dibere garing manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri. Anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere garing. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, emak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti.
boborosan kunyana dicabut geus mah boros pare geus mah boros kalapa boros panan pandan dan lain sebagainya didahar kunyana kunaon eta lantaran eueuh bala-bala didahar kan kunyana susah kabladieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya tetangga nu nurutan fajar suag kunyana hareng badur mabok nya eta kan zaman eta teh zaman susah nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa modelna eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yaknyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu harita duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada geude mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngeja heula aju nu garede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid es di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh ngakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari bae kuari leleti kanan ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Naon? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Lamun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya nanti pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuk. Ninaheun, nya geus pokona mah kula mah ibadah bae. Geus, doakeun, padahal tadi doakeun ge wae sugih subeng ieu keur carita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh, kedua minggu datang deh. Wah, gede. Hiji. Waalaikumsalam. Loh, bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek. Sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu. Kunaon hayang bisa ngazakat cenah. Dah, mantap biasa eta ngomong. Hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan? Hayang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain hayang sugih teh inggur hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta berarti hayang sugih ya adoakeun lah ge kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali
Ligo bengkong kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk kok masalah sih. Ieu mah doana bae geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang. Assalamualaikum salam. Aduh kiai gula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kurang emang sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala dalil segala tuh. Dalil-dalilnya nah tuh gak masalah. Oh beli mobil pleng geus teu ka kiai. Asal teu ka kiai bae berarti salatnya wallahu a'lam. Salat ge wallahu alam aya zuhur ke asar henteu, aya asar zuhur henteu. Kabelah ditu lah, zuhur henteu asar doang, zuhur mending geus sekaligus ulah. Henteu lah. Keur ngalamun mah salat nya ge. Ke henteu deui sugih. Dibere amruk meunang 5 tahun, sugih nya atau 10 tahun. Beureup ya dunia atuh ngaranna. Datang deui kiai mage. Waalaikum. Waalaikumsalam. Lu kiai. Kunaon jadi, aduh, orang kos kieu nya kiai. Aya kamar wajang kula neuk mondok bae. Macem-macem sagede mondok neuk naon. Geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sagede dongeng-dongeng. Kunaon emang? Amruk kiai dagang. Bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang teh kiai ngomong kos kitu, teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang poh ka kiai, kajian ieu mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan. Tuh, jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa. Carang. Jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Al-Masum nyaritakeun deui to aya naon ngaranna pom bensin Al-Masum, mushola Al-Masum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Al-Masum, aya yayasan Al-Masum, loba bank boga Al-Masum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi mah Mitoha. Doana kiai geus di Imam Toha tadi dinya geus didoakeun beres Toha berenang tuh ngadoakeun maju amruk deui tas maju teh teu ka Imam Toha teu ka Imam Toha amruk ka Imam Toha deui oh maksudnya ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah. Nggak datang ke apa itu kapangi. Nggak sekali masalah ieu keur carita masalah itu masalah atunya ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka apa teh teu kapangi teh jeung mitoha tah. Lantaran jana teh urusan dunia. Masyaallah karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya. Nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui dia datang oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra teu pati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh
anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katipah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana beak anak ngajauhan geus bae eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan henteu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae kuari lah moal ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dieu na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabelah itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tah eta teh teguran ti Gusti Allah tah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teringat ke Gusti Allah utus nabi dakwahnya na sagesa dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai sigolah jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ke Allah persiapkeun urang yang menghadap ke Allah kemudian sing hade urang ieu leumpang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut kuari nu geus di PHK leuwih ti 50% pulang kampung kuari pabrik nu ayana ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik wari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae kitu ye mulai terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan ku ari kurang geus teu jalan
artina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana 1 hari menang 1 juta ku ari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri lah santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menang nyaho wali santri ya tuh tenang lah ngitung bae weuy cenah geus payah balik Assalamualaikum salah seuseuri ya padahal mah kolot yo anak aing geus datang deui bae bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul bawa ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik deh politik gini nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambalaya taloba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan henteu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, pondok ngaca Quran tadarus. Allahu lazim dak masak. Beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapana mah ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeur nya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapak eta tapi juga boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok iya wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong namun bojro keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah, mantap kula inget bae, kula mau bejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kuari inget bae. Kuari geus marah naon? Kuari sok dihadiahan bae ku kula, "Bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha." Tah, kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya.
teu leungit tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup deuk di dunia doang beuke geus di akhirat blak. Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cek pengusaha malaikat ulah kali ka sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi kumaha atuh usul aing mah pokona mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun Bapak je lamun urang deuleu ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka dikanarakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai henteu ieu mah berapa mau serongan ieu mah gaji tilok waun teh bareng teu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae sia pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu teh dapat henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teh ka imah kiai barang ditanya sih pernah teh liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah waun henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana gering nana lu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui USG penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat
tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan. Cek dokter pulang, bapak sehat. Aing gering jakena teh. Nah, ini bukan bagian dokter. Coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih, coba. Nah, iya geus teu kapagieun. Ku dokter ge geus teu kapagieun. Oh, dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang. Kaca dasari aya di dinya teu make iket. Oh, ini penyakitnya cekel ping-ping keluar paku tuh dulu. Tuh paku kos kieu aya di jero awak. Untung bisa hees gesakna teh. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong. Boro-boro paku, urang kasura ge leutik jasa geri jasa tuh paku sok bada kieu. Mah urang teu percaya bae. Aju caknya nanti baru ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orai hideungan. Kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karare itu. Aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong, dukun ngaranna. Nah, disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah. Nu kafir supaya iman, supaya percaya ka utusan Allah. Anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah, supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makan sayyatil hasanah tuliku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanat kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadi perekonomian macet kuari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya. Geus kesimpulan nama susah jadi sugih, gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah. Wah, anak baradakan jadi loba hatta afau. Tadi dangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10, bibit itu 10, bibit itu 10, 4 bibit jadi 40. Geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus. Hatta afau bahmur jasa ieu pohara jasa. Kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager. Eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah. Geus kana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah. Geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat. Sing hade tama kikituan tekod masa abaan adra wasarro bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba heula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba heula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan
mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia disiksa ku Gusti Allah. Tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba, dedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam. Eleh mukmin udah teger di televisi ngomong. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah. Siksa titik. Geus kuduna kitu. Ieu lain kejadian alam. Nyaritakeun kejadian alam malulu. Teu harayang ieu mah ngadengen age. Eueun tegas ya kitu ka Allah. Hati-hati kita kembali kepada Allah. Kuduna mah di TV kitu, hai para kafir-kafir, iman kepada Allah. Coba nya di sel geus lah pokona. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui, Da iya jelema nu kalalutur nikmat teh ngomongna teh qad masa'aba ana dara wa sarra. Urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna, aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge kararitu, ke Gusti Allah dibere angin, teu Gusti Allah engke ge aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri, walaysat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantak caknya geus pakunu ada man cuma deh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sekaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu celian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wali walidayya li ashabil wajibati alayya jamin muslimin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade encan hujan murni ieu mah buat hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.